Qala ba'dul hukama yastaqbalu ibnu adama arba'a nuhbah yantahibu malakul mauti ruhahu wa yantahibu alwarasatu malahu wa yantahibu ad-dawdu jismahu wa yantahibul khusama'u amalahu. Kacariosan sapalih ba'dul hukama bahwa manusia teh ibnu Adam kata Nabi manusia ku Allah bakal dicokot secara paksa ngalangkungan pirang-pirang petugasna nu aya di manusia aya 4 perkara nu dipaksa bakal dicandak di diri manusia dicokot nu aya di manusia teu bisa nolak teu bisa mungkir kersa teu kersa dicandak ku Allah. Nomor kahiji nu bakal dicokot dicandak secara terpaksa oge dipaksa ku Allah Subhanahu wa taala nu aya di manusia teh nyaeta ruh. Manusia bakal dipaksa dicokot ruhna ku Allah. Moal aya nu bisa nolak, moal aya anu bisa ngalawan. La mumani awala mu'arido yang Allahumma yasha wa yahkumu ma yurid. Moal aya anu bisa nyegah, moal aya anu bisa nentang, moal aya anu bisa ngalawanan. Nalika Allah tos nyeresakeun bi iradatillah dicandak. Sugan aya tos gaduh jadwal abdi mau tanggal sakitu tah. Sugan aya jadwal abdi mau dinten itu mau dipaksa ku Allah luka iraha ari kahayang mah urang mau teh keur salat kabayang dina pikiran teh mau teh mun urang keur sujud teh teu hudang deui meureun teu mulia bunga bahagia ngan saukur dina lamunan nyatana mah teuing bawa keur waktu dosa deui aya nu terang nu kabayang mah urang keur ngaji Yasin, urang keur yadohan, urang keur pangajian tuluy dicabut nyawa ku malaikat Jibril. Kahayang teu bisa naon lah teu bisa. Teuing urang keur kumaha ngantungkeun. Hate urang nah teuing keur sadar, teuing keur teu sadar, teuing keur iman, teuing keur teu iman. Dicabut nyawa ku pangeran teu apal teu aya terang. Bujang-bujang pangkat kurang jama biasa para nabi oge teu aya terang ngira dicabut nyawa. Nomor kadua nu bakal dicandak dina diri urang nu dipilih ku urang teh nyaeta harta bakal dicokot daek teu daek kersa teu kersa ku ahli warisna. Urang ngumpulkeun harta dugi kaseueun mulih kajati mulang ka asal tuluy ngantunkeun begitu ngantunkeun ninggalkeun harta aya sabaraha tirkah nu ditinggalkeun ku urang kersa teu bisa dibawa balik tapi anger dicokot ku ahli warisna dicokot ku budakna mun urang aya menjadi pamajikan ngantunkeun dicokot ku menjadi pamajikanana jeung budak-budakna aya hak-hak nu sanes aya hak para ahli warisna. Sugan harta urang dikumpulkeun selama 20 tahun. Harta urang dikumpulkeun urang usaha ti insuk balik pasosore ngantunkeun dibawa balik henteu milik ahli waris dicandak ku ahli waris. Tilu nu bakal dicandak dina diri urang nu dipimilih ku urang nu aya dina awak urang teh nyaeta jasad manusia bakal dicokot bakal diambil, bakal didahar, bakal dituang ku ngaranna bilatu.
Sup kana jero kubur 7 lengkah ditinggalkan kudu ngajajabkeunana datang di ratu teu kabayang jeung teu katingali nalika jalma urang lamun ngurebkeun mayit teu katingali bahkan cacing ge teu katawis tapi geus ditinggalkeun kapan aya nikmat kubur aya siksa kubur wa anna na'imahu hakun wa anna adabahu hakun nikmat kubur teh nyata ayatna siksa kubur teh nyata ayatna maka pantes lamun urang awak nepikeun ka dipoles nepikeun ka dibersihan unggal poe mandi unggal poe dirawat ternyata ngan saukur di dahar ku diratu nomor kaopatna wayantahibul khusoma'u amalahu nu bakal nyokot ka urang sadayana teh diantawisna amal-amalan urang bakal dicokot ku pirang-pirang musuh urang supriadohan ayeuna kunaon bade ngiring diadohan hayang gampang usaha lamun rek riadohan tujuanna hayang gampang usaha ulah riadohan meuning keneh bae lamun ku riadohan hayang dilancarkeun pakasaban ulah riadohan meuning keneh bae riadohan maria betul nafsi hayang nenangkeun hate hayang nenangkeun emutan keun urusan nu ngagampangkeun rezeki mah lain riadohan Allah jalma salat duha tuluy eta jalma salat duha padilahna mata ngagampangkeun rezeki catat nu ngagampangkeun rezeki teh nu mana mun urang salat duha karena Allah tah sabab urang salat duha karena Allah Allah bakal ngagampangkeun rezekina lain salat karena hayang gampang rezekina dilahna oge da lain salat nu ngagampangkeun rezekina nu ngagampangkeun rezeki mah saha Allah nu mapaeun rezeki saha Allah jadi lamun urang salat lillah padilah karena urang geus karena Allah ku Allah we tadi nu we istilah padilah salat duha padilah surah waqiah lain berarti maca Quran hayang ganja hayang digampalkeun usaha tapi piceun pikiran geus maca Quran mah karena Allah salat duha karena Allah riadohan karena Allah padilah karena urang geus sholawat karena Allah geus maca dikir doa karena Allah mugia Allah ngagampilkeun kana rezeki urang sok sieun angkat ka pangaosan amal jak urang di balik dina pangajian setan geus nungguan dina tangga setan geus nungguan ngalawang pantong bahkan setan di ayeuna teh keur nungguan urang ngalawung setan asup supaya amal bieu geus dikir 30 menit bieu geus ewing sajam boa kaluar tina sajam setan nyokot kana amal urang supaya tak kabur urang mah tukang ngadoa tak kabur urang mah tukang salat tak kabur dicokot amal urang eta tak kabur ria ujub eta teh musuh-musuh amal urang nusok ngahancurkeun kana amal-amal urang sadaya mudah-mudahan nu opat ieu nu nyokot kana diri urang mugia urang sintiasa janten mepelinganana supados dina amal-amalan urang tetep istiqomah ulah boga rasa diri sabab diri tukang salat ulah boga rasa diri kusal diri mah tukang ngaji ulah boga rasa diri tersebut tukang riadohan ulah riadohan kewajiban ngaji kewajiban sholat kewajiban nu disuhungkeun ku urang dina mah bae tenang emutan tenang rumah tanggi tenang mana tenang tina saneskankeun usaha pakasabarana mudah-mudahan Allah nentramkeun kana manah urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin